Cek Imam Syafi'i mah mustahil. Warrohmanu jeung alirapan rohmanu eta ablahu leuwih bilaga leuwih luas maknana minar rohimi tina lapan rohimi. Jadi lebih luas makna. Naon maknana? Tingali di tengah. Makna ar-rohmani nyaeta al-mun'imu bijala ilin ni'am, itu makna rohmani. Makna rohimi al-mun'imu bidako ikiha. Mata rohmaniyah Allah leuwih gede, leuwih loba. Pepapak tapi tepapak. Kasakungna. Asalna tina bahasa rohmatun. Anu makna rohmatun teh rikotun fil qalbi taqtadi tafatul wal isad. Aya leket teh hate anu ngadorong kana gawe ngaluwihkeun gawe nunggulkeun jeung gawe hade. Kawasa kabogo itu rohmat. Aya di koh leket teh hate. Itu rohmat. Ngan di Allah mah mustahil aya narikotun nu mantap. Rahmatun teh keur ka Allah ma al muhsin wal mutafaddil. Ya, dat anu migawe anu gawe hade jeung anu gawe ngunggulkeun Gusti Allah. Anu maparin atur. Tina rahmatun di dinya rohima yarhamu rahmatan pan masdarna teh. Jadi ar-rohmani ziyadah alif nun. Rohimun ziyadah alif nun. Sedangkan cek alat cek ma'ani ziyadatul lafdi tadulu ala ziyadatil makna. Tambah lapan nuduhkeun kana tambahna makna. Man-mantap rohmanu maknana leuwih bilago leuwih luas makna tibatan rohimu. Maparin nikmat gede dina pada gede na loba na nu narima kana rohmaniyah Allah. Mun rohimiyah disebutna nikmat leutik dina pada saeutik nu narima na. Allah rahmatna 100 nu dibikeun di dunia adalah rohmaniyah. Rohmaniyah nu dibikeun di dunia. Kafir kabagian, sato kabagian, nanaon kabagian. Ngan dinu 100 eta cek dina hadis ditetelakeun ibarat rahmat Allah teh lautanana sagaratna nu dibikeun dina rohmaniyah di dunia. Ibarat nganclongkeun jarum kana lautan sakecrak tina tungtung jarum eta rahmat Allah nu dibikeun ka sakumna makhluk di dunya ukur sakecrak tina rahmat Allah. Tungtung jarum. Mana rahmat nu legana dina rohimiyah, mana sagarana lautanna. Mantap ulah mudah fasilitas dunia ngorbankeun akhirat. Penting ibarat beli kacamata dengan menjual sebelah mata. Ini nasi daria. Ibarat beli kacamata dengan menjual sebelah mata itu mengundang punjia. Kawas beli kaca panon ngajual panon. Pan edan. Alhamdulillah sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Di tengah tinggal penjelasan lamna alif lamna imma lil istighraq aw lil jinsi aw lil ati sakumaha kamari bulan Ramadan. Lamna wal lamu lillahi dinalillahi lil istighraq lil ikhtisas lil milki. Mantap. Makna alhamdulillah menang salapan jalan makna alhamdulillah. Hiji alif lam lil istighraq kana lillahi na menang tilu lil milki lil istihqaq lil ikhtisos.
alif lamna listrik dok listrik itu jami'ul hamdi. Jami'ul hamdi mamlukun lillah, jami'ul hamdi mustahakun lillah, jami'ul hamdi mukhtasatun lillah, jami'ul hamdi mukhtasatun lillah. Kan geus kamari apa kene teh? Alhamdulillah tuh aya tapi di YouTube. Lu mana alhamdulillah salapan teh. Jami'ul hamdi mamlukun lillah, jami'ul hamdi mustahakun lillah, jami'ul hamdi mukhtasatun lillah, jami'ul hamdi mukhtasatun lillah. Aina alif lam lil jinsi, jinsul hamdi mamlukun lillah, jinsul hamdi mustahakun lillah, jinsul hamdi mukhtasatun lillah, jinsul hamdi mukhtasatun lillah. Alif lam lil ahdi, hamdul mahud mamlukun lillah, hamdul mahud mustahakun lillah, hamdul mahud mukhtasatun lillah, hamdul mahud mukhtasatun lillah. Oh, makanya wa jeung ari itu hamdi eta asana'u muji alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bil jamili kalawan kahadian. Asana'u bil jamil itu maksud hamdi ala jihad ta'zimi netepan kana arah-arah ngagung. Itu hamdu cek lugot hadirin. Hamdu cek lugot mah asana'u alallahi ta'ala bil jamili ala jihati takdim. Kata hamdu cek lugot. Hamdu cek istilah huruf itu nu disebut syukur. Hamdu cek huruf. Hamdu cek bahasa mah ngalem ka Allah karena kebaikan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap dengan ayat Quran kumaha. Ketika orang menangkan nikmatan Gusti Allah, syukur rasa mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka cek Gusti Allah kaula rek nambahan karunia ka jeung bakal nyukupkeun ka dieu. Da dicukupkeun kurang mah teu mahi-mahi atuh. Mantap ketika menang nikmat alhamdulillah hasbiyallah mugi Gusti nyukupkeun kana ieu nikmat ka abdi mun dicukupkeun kauna teu mahi-mahi tapi nu Allah dicukupkeun sanajan saeutik sanajan loba pasti mahi. Allah nyukupkeun najan urang boga duit loba mun ku Allah dimahikeun mah mahi komo lamun saeutik saeutik bisa dibalik lah. Cek lugot cek istilah hamdu cek istilah termasukna kana syukur. Hamdu cek istilah ma fi'lun yunbi'u ala taqdimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman alal hamidi au ghairihi. Itu cek istilah fi'lun pagawean yunbi'u anu jadi eta pagawean an taqdimil mun'im tina ngagungkeun anu mere nikmat bisababi kaunihi mun'iman kusabab kabuktian anak itu Allah nu mere nikmat alal hamidi baik kanu mujina kanu alhamdulillahna atawa kalian itu nanti disebut syukur ngaranna. Syukur cek istilah, hamdu cek lugot, syukur cek hamdu cek istilah, syukur cek lugot gitu.
Hamdu cek istilah itu definisi syukur cek lugot. Ari syukur cek istilah kumaha? Syukur cek istilah mah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bihi min sam'in wa basarin wa ghairihima bima khalaqa li ajlihi. Itu syukur cek istilah. Hamdu cek lugot kadar-kadar muji ka Allah karena kebaikan Allah. Hamdu cek istilah pagawean anu jadi eta pagawean tina arah-arah ngagungkeun Allah memberi nikmat. Urang dibere nikmat cager, alhamdulillah cek urang teh tuluy nikmat cager teh dipake kurang teh ngaji ka dieu ini. Nah itu hamdu cek istilah. Nah hamdu cek istilah itu syukur cek lugot. Syukur cek bahasa. Fi'lun yundu antadi milmunin. Syukur cek istilah mah sorful abdi make na hiji abdi jami ama an amallahu alaihi kana sakabeh kanikmatan nu dibikeun ku Allah ka eta hamba. Min sam'in dibere nikmat pandenge dipake. Nangge dipake nangkana naon? Dibere nikmat panempo dipake, nikmat cager dipake kana naon? Bima khuliqa li ajlihi. Kana perkara nu didamel karena arah-arah Gusti Allah. Kana jalan anu dipikarido ku Allah gitulah. Itu syukur cek istilah. Ayolah syukuran sabar hiji nyen tumpengna. Jadi urang makan lompatna karena berkat. Mun syukuran mata. Padahal make karena kanikmatan dina jalan nu diridoi kun mere nikmatna itu syukur ngaranna. Rabbil alamina ay maliki tegesna anu ngarajan al alamina kana sakabeh alam. Bibatil lami kalawan patana lam alamin. Gua ari itu alam kama qala saperti ngadawu Said bin Malik Ibnu Malik eta ismu jam'in isim jama' khosin anu tangtu biman yakilu biman kajama yakilu anu boga akal alami. Isim khos isim jama alami. La jam'in lain la jam'in lain jama wa mufraduhu jeung ari mufradna lain sakabehna wa mufraduhu jeung ari mufradna alamin eta alamun batilang li annahu karena saestuna itu alamun eta ismu amin isim amin lima kana perkara siwallah anu salian Allah itu alam. Kullu masballah alamun. Lamun alamin mah jamak tina alam ngan isim jamak disebut isim jamak terek mufrad rek jamakna ge alamin we. Gitu. Eta mah pikeun khusus anu berakal. Alamin. Wal jamu jeung ari wal jamu jeung ari jamanna khosin anu tangtu biman yukilu eta khosun anu tangtu biman kajama yakilu nang berakal jamakna tina lamun alamun marek nu berakal rek nu berakal lamun alamin perkeun anu berakal wungkul. Wa sallallahu wa salla jeung mugi nambihan rahmat sa Allah Gusti Allah wa sallama jeung kasalamatan
ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi janten nabi. Sesuai jeung perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Karek perintah maka eta ayat dua bagian. Nu sabagian ayat ngobaria beja jeung Gusti Allah teh ye dengekeun saestuna Allah jeung malaikat teh yusholluna 'alan nabi bersolawat ka Kanjeng Nabi atuh meureun salatullah pas urang lain. Sakarek amar parentah ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma iman shollu 'alan nabi sholawat ka Kanjeng Nabi. Beda jeung Gusti Allah. Wa sallallahu wassolatu dari sholawat rahmat minallahi eta rahmat al makrunatu bita'did itu di Gusti Allah disintukeun manya cenah naonan cenah maca salat-salatullah bid'ah pan Allah ge sholawat kumaha coba ieu hari sholawat teh lain salatullah lain cenah aya kitu kawina pernah datang soalnya pan dina ayatna ge saestuna Allah bersolawat. Jadi solawat itu dengan kita tepung-tepung didinya mengikuti ajarannya itu bersolawat. Ngalahin sholatullah itu terus pek da masing-masing versi kumaha maneh we solawat bahkan ku bid'ahna tunduna abrak-abrakan namana. Wassalatu minallah ti Gusti Allah ma ar-rahmat al-makrunatu bitaqdim. Rahmat nu dibarengan ku ngagungkeun itu sholawat Allah. Walil malai wa minal malaikat ti malaikat al istighfaru pamentakeun hampura. Jadi mun dihartian makieu saestuna Allah maparing rahmat jeung ngagungkeun jeung malaikat Allah mangmentakeun hampura alan nabi ka Kanjeng Nabi. Kakarek ayat parentah ka urang ya ayyuhalladzina amanu tawa min ghairi tilian Allah jeung tilian malaikat at-tadarru wa du'a. DP jeung doa goirihim teh lain urang ngumpul hadirin berikut jamadat berikut hayawanat berikut sajarot itu yusalluna lain urang ngumpul aranjeunana patuh kana parentah Allah ti urang mah doanya tilian manusia mah tilian urang mah tadorru buktina mana bersolawatna tatangkalan ketika liwat Kangjeng Rasul tingalina sejarah gitu tatangkalan uluk salam daun nuker murag eureun ketika ngalangkung Kangjeng Rasul panon poe teu nyaangan teu bisa teu Kangjeng Rasul teu kalangkangan itu solawatna panon poe ka Kangjeng Rasul bitadorru. Jadi sakabehna lain mungkul urang. Nah, urang kita ngadua hese itu izin ku datang kala satu hewan aya kacaritakeun sugan Kangjeng Rasul di udak-udak mau galak kamu adaekeun datang kalang gitu salam mega bodas manjungan sugan Kangjeng Rasul itu yusalluna makhluk Allah ka Kangjeng Rasul. Saya kena jelema jeung makhluk kita jeung.
Ka Gusti Allah tasbih makhluk nu sajelma. Wasyamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wassajaru yasjudan. Asyamsu wal qamaru bihusbani wan najmu panon poe bulan tasbih kalau dengan perputaran poros tatangkalan sarujud ka Gusti Allah. Ketika tangkalan tril kanan itu tasbih kalau narik sama Anta kawari dina hadis warada anna sholat wa salamat bahwa termasuk gue terjamilah hayawanat wa jamadat hayawan jeung sato jeung babatuan geus sarua kadoru ka Kanjeng Rasul. Anta kawarin bahwa aranjeunana hayawanat jeung jamadat sholat wa salamat ala sayyidina Kanjeng Nabi. Baca tenang. Wahua jeung ari itu an-nabi eta bil hamjati kalawan make hamzah an-nabi wa tarkihi jeung tinggalna hamzah an-nabi eta insanun manusa auha anu dipaparinan wahyu saha ilaihi itu insan bisarin kalawan syarat ya malu anu migawe itu insan bihi kana itu syarat wa illam yu'mar jeung sanajan teu diparentah itu nabi bitablighihi kana nganepikeunana itu syarat fa in umira mangka lamun diparentah bitablighihi kana nganepikeunana itu syarat panabiyun mangka eta nabi wa rasulun jeung rasul aidon deui. Aya nabi, aya rasul. Nabi mah insanun auha ilaihi mencet sapali salinan rajulun hurrun auha bihillah bisar'in ya'malu bihi wa iwalam yukmar bitablighihi itu nabi lalaki pilihan Allah anu dipaparinan wahyu ku Gusti Allah kana syariat jeung teu diparentah kana nganepikeunana atuh rasul mah teu dakwah kira akunya teu dakwah eleh ku ustad ge dakwah. Jadi maksudna kieu lamun nabi mah teu gaduh teritorial itu nabi. Mun ieu mah saperti kalah hitam, nah, nabi eta mah gitu. Dididik dina militer. Lamun rasul mah gaduh teritorial umat. Yukmar bitablighihi. Mun di ieu mah di Santara mah kawas kodim udah tuh lalu wilayah kekuasaan wilayah kerja di dakwahnya osok nyeleh kurang osok hamdato ini nya rasul mah tara dakwah nabi rasul dakwah mah kurang ku eleh ku badai asmara Fa in umira bitablighihi panabiyun lamun diparentah kana tabligna disebutna nabi. Wa mana jeung ari maknana yunsiu anu timbul ayat salatu wassalamu alaihi wa Muhammad jeung ari lapad Muhammad eta alam mankulin alam mankul
min ismi maf'ulin tina isi maf'ul al mudha'af fil aini bina mudha'af ain sorok bagianan eta jumlatun du'aiyatun jumlah bangsa du'aiyah ya ini tadinya salah muka batin muka nah wan nabiyyu jeung ari nabi eta badalun jadi badal minhu tina itu lapan Muhammad dawaat dibayanin atau atap bayan sedang diajar ilmu nahunanya babarangan jeung kuring Muhammadun telapan Muhammadun itu kalimahna tina segi lapan alam mankul Arab alam mankul teh pan hari alam teh hiji aya ala wa minhu mankulin kapat lin wa asad wa dutija lin kasuada wa udat kitu cek Ibnu Malikna diganu paroho keneh dina sapalina alam aya nu disebut alam mankul mah ngaran anu meunang mindahkeun tina segat anu sejen tina segat naon tina kalimah fi'il bina mudho'af mudho'afna mudho'af sulasi dari mudho'af rubai mah kabuktianana ain fi'il jeung lam papi jeung lam fi'il awal sarua sahuruf sarua hurufna ain fi'il jeung lam fi'il sami sarua hurufna saperti jala lamun mudho'af sulasi mah kabuktianana ain fi'ilna ditikalkeun itu mudho'af sulasi tina lapat hamida diasupkeun kana fi'il bina mudho'af hamada gitu diasupkeun kana mudho'af tina hamada yuhammidu hamadan himmadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun doa sulasi bahwa Muhammadun anu makna anu loba dipuji nah kita ilham ka Abdul Muthalib dengan Muhammad dan tos aya Kanjeng Rasul mah di PHP kurang rusuk nama manusia pilihan dina albar janji alaman kul hadis oleh alamiah memang jadi alam sekat isimap wan nabi jeung ari nabi badalun jadi badal jadi badal minhu tina itu lapan Muhammad mantan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi itu kasroh jawabnan tidak bilas munis bina wapilut nipilin tabi'ahu fi jami'i robihi nuturkan badama kumabda mubdal minhu lamun mubdal minhu nadropa pada ropa mubdal minhu nasab pada nasab mubdal minhu JR pada JR menjadi mubdal minhu lapan Muhammadin tingkah JR sabab naon sabab jadi mudhof ilaih tina lapan sayyidina punten jadi taukid tina lapan sayyidina Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad lapan an-nabi jadi badal tina lapan Muhammadin tingkah JR sabab naon jadi taukid tina lapan sayyidina tingkah JR taukid muakkadna tingkah JR maka taukidna oke tingkah JR mubdal minhu tingkah JR maka badalna oke tingkah JR gitu cenah hadirin atawa atap bayan eta teh hari masak wae jangan
Iya pangajelasan ku musola di video. Sawale. Wa ala alihi tahirin dan pengisukan nikran jadi udah diledak Bandungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mungku dulu jannya ngetelakeun bihaqi zaujain. Hah? Semua itu gaduh punya anak. Kala ngadau sa'al fakir jalmi anu banget mika butuh ila rahmatir rabbi kana rahmat pangeran. Aduh tawado na musola. Al-Ghafari anu seueur hampurana. Muhammadun tegasna Syekh Muhammad al-Mu'tarif anu dikenal bil Anwar. Cek musonif basoro muga ningalikeun hu ka itu Muhammad. Sa'allahu Gusti Allah uyuba nafsihi kana kacacadan dirina itu kipakir. Batur mah hayang Gusti muga Gusti ningalikeun kana aib diri abdi ka abdi urang empat ungkat tingali eta teh. Gusti tutupan aib abdi teh. Eta mah muga Gusti ningalikeun kana kaaiban diri abdi ka abdi. Sina katempo kacacadan urang teh ku urang. Sabab non supaya diomean daripada katempo ku batur kalah jadi omong. Tungtungna urang mah samuya cek batur hina. Itu. Mending kana sangkaan batur mulia. Urang teh cenah cek batur mah ustad pada aing.